Si aplikasi nemong hence teh jeung ceplak dia teh bola kel gelis di awewe badak di susuna Jujun sirit ka dieu ya Oke. Jujun nanaonan atuh maneh teh Jujun nanaonan atuh karek siga Valentino Rosiar dewek ngagaroan siasa teh cenah leumpang ti ditu ka dieu lain kikituan labuh ka ditu potongna cangkeng maneh lain dewek anu ripu inung sia Bagus. Dewek ge tadi nama hayang potong ngentu potong. oh hayang potong hayang dipotongkeun we eta lain cangkeng teh Ngajedog nyeri dewek teh lah. ieu we lah ayeuna mah kok ka duit teh dewek kang butuh Nyasat moal ge aing ka dieu meureunna. Buat duit. dia we maneh mana si Jujun anu palangkatna hideung Di manehnya di mana? ah nyaho we deh Nangis tuh ngomong si Jojo. Awak itu patut menjat parab dewek beak sulam jana beak. lain dina marek dijual tuh deh pasti laku lah jeung hideung oge Lakun naon nu kitu patut sero kita bekieun. berarti maneh sero ngeureunanya Ih ngaledek kita mah keren. Dewek kan yang sero, careuh. oh pantes atuh Duh, kita foto awe ke mana sih ada? aya fotoan dan caru hanya ada kata nyo Oh itu, tapi siga si Eti geulis ieu mah si Eti maya visualan kita balik. ya urang teh Ada mah biasa bener. Cie, punya itil juga bangga. Terus sama misalkan orang boga itil, hayang lah. Itil. hayang atuh Sosok itu jaga harga diri lelaki. Tong kira udah bakal kagodak bener-bener gitu, bener-bener kurang. yo sih bener dia teh pikun nih Siapa gaya tak belum kelek panjang bikin kahat. heeh Anu disebut level neng teh nu kumaha deui? Anu jelas beunghar teu karucel jiga maneh. Mana nu kucel mah? Gara-gara mana dewek kebawakeun kucel. da mah kucel-kucel ge bau teu seungit aing Iya. Geus pase wae beungeut karucel oge. Lamun misalkan hayang ngadeukeutan neng ku neng dibere waktu 2 poe kudu beunghar. siap deh kak Nah, ono we sia menyebutkeun siap di mana jarak 2 poin dengan duit beunghar. jual bol siap Geus logot. anjing siapa yang malah Siap 2 poin lin. Heeh, 2 poe lamun misalkan arek pangijing neng sesegala beungeut. dua poin oke lah yakin si Jujun mana deh kayak 2 jam dek nungguan eueuh kene moale nyaingan dek teh ieu mah si Eti memilih deek pokoknya nama didangkakeun di luar teh aduh anjing pokoknya nama geus milik deek hebat aksinya si Cek Halus teu? mantap Teu apaleun kieu dewek mantan pemain golf. Apal Jackie Chan sia? apalah tuh dulur li Gabah, mun dulur aing mah aing mah mau jeung sia. nah tuh balik dak ngomong Jackie Chan sebenarnya yang disebut tapi bieu Ah, di geus tong loba ngomong mana bebenangan sia. Tinggal itu. Kadeu, hayang nepong, kadeu. Tak. Yeay.
Ah, yakin sih om nanganyuknya ya nya. Nah, sok dapon Nanganyuk. lecet motor aing. Walaupun banget aing banget preman, hati aing mah nolak kudu kana barang riba. Nges lah, nama orang buktikan lah tungguan si Etinanya. Lain masalah pertemanan nih, mah. Harga diri bagi aing mah. Oke, siapa berani? Tuh si Eti datang. Hai orang-orang kecil. Tah sieun udah kill. Kurang meganteng ya nama. Ewe kira geus ganteng tembus telana. Geus, urang mah teh terbiasa nu penjara madara rekil garol. Ayeuna geus 2 poin. Naon bisa dibikin kayak itu. Iya ya HP, jangan HP mahal ya. Wah, HP. Wah, yang ini 3. Iya dong. Lelaki sejati karena naga. Jadi gemes. Naon karek HP tilu wae mah. Ya orang dah di McDonald. Can buci terus mah Eti. Sugan arek 3 minggu di ditu. McDonald aa. Naon. Ek dahar di McDonald. Nah naon siaga itu nah. Mending jeung AA. Tara. Ya kamu Edi. Nya kanggo eneng kanggo sadei atuh. Cung, bawa sugan arek dari restoran mana-mana ge terserah. Ternyata banget kucil-kucil oge nya beunghar. Makana tong ditinggali tina kucelna, geulis. Pokona ku Edi diantosan di kamar nomor 5. Jelaskeun ka aing, siapa boga duit di mana? Makana hirup ulah songong, moal dibejaan ku aing mah rahasia ilahi. Sia mah ngabejan ka aing. Sia ngajakan gelut ka aing. Wani udah Periksa ku aing. Akhirna sia nyuksruk oge. Naon ieu? Sia ngajual ginjal jeung si Eti. No.